ulah sebuah sorangan hirup teh ulah boncenang sorangan. da eta atuh da aing geus narima duit aing teu percayana teh di dinya teh lah Loba suksok loba dinya teu percayana teh aing geus aya duit geratan sok sewang-sewang gitu teh masing-masing tara inget ge mah. ai digawe berjuang kudu bebarengan ai datang duit geura sewang-sewang jalan rumput Nya tak kitu ai can datang duit sararea teh. kudu kana moal ngait kana ti korong mun nya Pasti. diparabkeun teh ka anak pamajikanana teh duit ladang basila sarua we jeung diracun teh anak pamajikan teh Sarua jeung di baruang Kang. sarua jeung di baruang nu matak mi HP euy teu samat aya nu heuh kitu sa teh dumeh we aing tereh pae Ulah ku jeung tereh pae segala. ieu karunya si Asep Sunandar geus kolot Atukeun bae 20. gara mikir ku si leuing Ai pae pabakan. geus 54 tahun bayangkeun umurna sakedeung deui Ya lamun umurna 200 tahun kali sabaraha tahun deui geus eta sing panjang Kang. Nucan seuri mangga seri heula tapi ulah tarik teuing bising tetangga nyangka menang kode buntut. Aduh Wilujeng Sumping di pagelaran wayang golek di dieu mah aya bodor aya piwuruk aya carita pokona mah serba lengkap lah. Ari cek Mang Cepot mah kieu nya pepeling teh hirup teh ulah loba teu ngeluh mun loba duit ulah adigung mun can loba duit ulah pundung sabab nu penting mah hate bunga awak sehat jeung ulah poho ngadoa sakitu. Ayeuna nya sateu acan nalakon di mimitian kuring aya pamenta saeutik pikeun nu can subscribe mangga pencet heula tombol subscribe na gratis teu kudu ngajual sangu teu kudu ngajual hayam komo deui ngajual ginjal mah tong hilap oge pencet like tuliskeun komen nu sopan terus share ka dulur-dulur babaturan jeung sasama pecinta wayang golek ku kituna seni budaya Sunda bisa terus hirup tur dipikaresep ku barudak nepikeun ka incu-incu urang geus aya mah kieu lah ulah loba teuing baceo. Hayu urang sami-sami nyaksian pagelaran wayang golek mugi kahibur mugi seuri jeung mugi janten ubar capek sanggeus sapopoe digawe. Wilujeng nonton sareng tong hilap subscribe hatur nuhun sadayana. eta musuh newa eta musuh nyebrut Kang. kap Doh. tungku pe ieu newa ieu motongkeun leungeun kap Tadi dinya nyeret ka dieu eta sakilat leungeun nyologodor ka tukang musuh ngabedol teh. mawa ka dieu di kieu teh digendong Digendong. cerak Di dinya beunang nama. di dinya alah aya ku kitu Emut kene mereka keur dilatih ku Akang baheula. Geus latihan di tengah nginjem duit. lain dawala suka tetenya kuring datang udah kalangkang goblok da aing kana kalangkangna wawuh Wah, beda rupana, beda tirsejen. eta ilmu musik itu mun asa wawuhnya jeung musik kudu dipake ku urang pan urang mimitina ge Akang mun da manehna mah sapaneureun urang datangna oge pan baheula nanyakeun ingin budak keur budak eta. tak silaing oge dewek teh bisi ieu bisi naon bisi diparangkeun ke di pangperangan di tengah pajauh jeung dewek ai kitu mah silaing ai geus masaki dewek teh temblang teuing Dah riwang. bisi silaing poho deui ai kitu ai soal ilmu mah kuring mah moal poho ngan kana hutang sama poho teh jadi Poho mah turunan ti gara Akang. sok da aing teh percaya henteu ka siling teh soal usik teh sia malah baca capek unggul Bener, can pernah latihan. bejana we cepot kabejakeun ahli usik da kuring macan mecakan Can pernah latihan itu. da ai kuring mah moal waka mundur can kaasaan mah Tuh, percaya Iya. itu. hampura we ye sok Pakai ampuran segala. Dari nyan latihan. tapi sia mah sok nyaan kades ya moal Sieun bejaan aja. atuh beakeun tanagakeun engke meureun aing ya goblok sia montong ada dewa sih cuy ada latihannya mah Dari nya itu heeh weh sok tuturkeun turkeun. weh terus
halus. Seret ku kuring tah. Halus. Halus. Woi. Halus. Tah. Woi. Tah. Nah, Oh, bener euy. bener. Bener euy. Air ikat nama mau. Itu. Wet. Ah. Potong. Musik. Leuh. Kumaha geus kieu sok. Hayangnya ka dieu bawa. Leuh. Eta bahaya nama mau. Tuh. Udah. Eta akan. Nanya duhan. Aing nyeri. Kumaha we sakan resort tuh teh. Alah. Wet. Musik kumaha kita. Aya eta akang teh lah. Ya. Nginjem tanah ka babaturan. Malah mau ditongkop ku kuring. Tah. Oh, Tuturkeun tenaga si lain. Silakan. Wah, aya nuturkeun tenaga kieu kumaha na geus dihanap. Nama bisa balakaya. Bawa ka dieu. Hese. Tah, dibawa ka dieu teh hese pan. Sok. Bawa deui ka dieu walikeun. Tah, ka dieu hese, ka dieu hese. Da cek dewek mending cicing. Ai geus ka ditu teu beunang mah. Nah, si eta kabeh beda teh. Beusi poho. Nya aya eleh teh miningan kasalahan. Heeh, eta kitu. Deh ngelehan mana lanceuk aing mah. Biasa lumpas. Wah. Aya kitu satiaki teh nya geleutik. Tingali nepi ka wo anjir. Wah, letik-letik. Bulut-bulut deui itu. Puntet tuh itu mah. Hebatna satiaki teh eta. Eta. Namun musuh berat-berat teuing manehna mah mundur atuh. Awas domba. Oh, tidinya. Sadang. Kan Duk. eta Ayo. kidang kancana teh kan. Bejana sireng tarik lumpat. Bejana. Eta ku bejana wae atuh. Pan babarengan teh ungah poe. Eta dina Agustus kira oh. Juara wae itu tadi. Menang wae gini-gini Agustus ai lari sileung. Lari. Di RW genep teu menang wae gini. Ai sileung kumaha teh menang lari teh. Da kuring mah sok motong ai batur mah kaitu muih. Ai ngan atuh goblok. Yang musuhna dipilihan nu bare suku gitu. Oh, bareng ge jeung juragan Bima tuh kana bandera beureum. Naon? Berik lupat aing aya nyaho. Nya masih lain. Nyaan teteh ngomong teh sok. Naon hadiahna lamun nepi ka itu? Iket tah. Pikeun. Ah, mung tara diseuseuk. Ye, ngawirang batu teh nya mah. Maunatna make iket ieu teh deuleu. Kumaha? Jam ieu sok dibere wae. Siap. Hitungan kayaknya. Hitungan tapi. Hitungan. Kumaha? Lamun dewek teh hibu 3, siap tuturkeun dewek. Sok. So kayaknya. Bejana juara RW teh nya. Anu beureum amat anu beureum ulah mana wae teh. Tuturkeun aing. Kanu bare. Sia mah sok kitu. Aing kadinya sia ka warung. Kade sia ulah ngahianat aing hera. Sing serius. Kusang ngitungna. Dek ku siling dek ku dewek di dinya we sok komano. Ya. Sok. Hiji, Wah, geus jengkat. ke, Geus ngajengkat. 2, Geus ngajengkat, Wak. 3. Teu sudi abrig-abrigan teuing. Capek-capek. Numuruhan moal aya bari ngangkat. Terus. Lah. Terus. Naon Kang teh? Lamun deukeut di baledog bae. Ngerakeun sia teh mah nya. Apa bodoh Kang? Kami dami hana capek aing. Oh. Astagfirullahaladzim. Karena yang menjadi tentara teh gitu ya, ah. Aing nempok getih teh aing mah tuluh beraja. Naon itu lu beraja Kang? Jol rei hayang dahar. Ieu mah ti pihakmu geus teu aneh euy. Wah, Kang,
da rasikona jadi tentara teh. mimitina mah nepi ka utah aing bareng basa mimiti Bratayuda Oh gitu Akang. nempo bangke eta getih biji tina urat-urat cing berebek Hei, Akang ayeuna kira. mah geus teu pati aneh Geus biasa deui meureun Kang. muga-muga hei barudak ngora nu bakal datang Ulang tahun negara barudak lain saeutik nu mati teu kurang anu korban bener. di medan juang keur araranjeun keur kasejahteraan anjeun ke kahareup Anak itu pek cenah nyayang nilai-nilai juang dina dada teh sing nyangkaru. usian kemerdekaan cinyang karuk dina kalbu Bener. nepi ka kieu Berjuang teh gitu Kang. sanajan pihak musuh udah puguh oge da jelema sarua atuh geus paeh we euy Sarua we Kang. Gede. Ayah hati Ya, dikubur masal we di dinya lah. Yo sayu lu kopra unet iya Ya, nu tadi mah kopral Apo mah. walah Oh, ieu mah ti pihak urang yo di pihak urang. muga-muga pahlawan anjeun disebutna oge muga-muga arwahna di tempat kini tempat anu nikmat mungguh Allah Amin, amin. anjeun mah aya guna beheung teuing kuring mah paeh teh dina golodog batu Pakai teuing kumaha dina puak paok atawa kumaha we beheung heuh da jelema Da jelema bener. anjeun mah geus puguh jadi pahlawan disebutna Kabera negara bangsa teh eta bener kan. alah Haji Mustofa Kopral kopral Apo bro. ayeuna da aya keneh Haji Mustofa mah nya Ya. Ay, dagang lauk. oh ya mah Haji Mustahil gini Aya kop kade Kang bisi aya baturna kopral Ani. Naon atuh bari nage? Jauh keneh. palingan mung milu da salah ngagusur Duh, Mun urang mah ari maneh atuh nutur-nutur wae rek naon? Da aing teh boga hutang. lain kudu tur-tur wae mun urang mah jauhan atuh. Ini hoyong terang hoyong kacatet engke dina waktosna aman bulan. Ini aya jadi sejarah we Kang da. Cepot aya tugas keur maneh. Tah teuning. Nah gini aya. Aya jaketan mah lumayan. Aya Kengeng proyek. aya pagawean da Kang gini. Mudah-mudahan proyek abdi teh ulah yang ngarebut. Ulah ini Keur sini. maok wae maok program anu teh abdi teh. Oh, itu. Nya Keun. engke di mana dorna turun tina kareta pasti bakal nanyakeun cenah meureunah nya Aswatama paeh. Cek. Kayak gitu. Taina teh Bima terek maehan Aswatama. Ngan gajah tama Aswatama tangke bakal ear di belah kidul. Cenah meureun Aswatama gugur, maneh oge kudu milu. Milu. Milu nyebut gugur. Tah lamun dorna nanyakeun ka maneh. Cenah meureun naha cepot? Bener maneh nyaho Aswatama gugur. Tah maneh mah geuning bisa ngaleuwihan ngomong. Percaya. Tenang, soal ngomong masuk dileuwihan. Ayo urusan ka bohong. Lamun ka PHP-an duit dikurangan. Ayo urusan ka bohong percaya. Ayo Kang. soal ngabuhung mah siap lah. Aduh. Nya. Ayo ekol mah da teu aya usumna, jengkol aya. Benar Kang Bos. Persaya ka maneh mah da puguh maneh mah jelema durhaka. Lain Pakai disebut ke teu jelema teu doraka. payus munguh di ratu teu layak aya di raja teu gini ge di pamimpin. Daun Kang. Jomoni saya emangnya manehna teh pangeran. Monis aing jelema hirup di dunya mah can puguh dorhaka jeung teu na. Oh, kabeh oge Kang. Ieu mah jelema doraka we Kang. Biasana nu nuduh kitu teh manehna teh teh. Eta pada sakit sok Mundur jarang raka, Bos. bayar. Naon pot? Ante belah dieu we. Kagereneng we teu teu hatena teh. Ngomong jeung hate. Sanggup bejaan si dawala. Angga ulan. Tebih si dawala teh enak teh palih dicuun kemah. Wah, tapi eta mah Udah kena beca di belah. aya. Ieu teh keur perang sak otak teh ka mana wae mah nya aya beca. Aya beca di Cicadas. Aduh, Nah, itu kemana wae gerakan. mun urang mah ini teh teh jeung ongkos. Kahayang Ta indit kitu nya pantes. Bari Mode juragan Abimanyu baheula. gitu bari Gitu ngalu. kadewe. Bari ngalungkeun duit gitu Kang. Naon geuning kebenaran ka dieu. Naon? Sebutkeun jauh teh tadekeun ya. Gajah rek dipaehan. Naon maksudna mah? Nu di mana? Ting nu di Sumatera, ting di mana? Lain
amanat ti Gusti Batara Kresna eta gajah teh ayeuna teh ngaluarkeun penyakit flu gajah. Badak rek dipaehan. Ieu teh naon maksudna? Kaayaan keur perang kita teh nyambung jeung gajah. Jeung gajah flu. Banyak gaji rek dipaehan. Saur Gusti Batara. Cenah balad apa lain cenah ieu mah karasa balad tentara pihak ti urang teh ti Pandawa mundur aya teh sakti, bedorna teh sakti deuleu. Oh, lain beja. Rupa-rupa kasaktian dikeluarkeun atuh puguh we da. Saluhurna ge tak-tak moal kaluhuran sirah. Arjuna teh muridna, pek pikir ku leuing. Pengaluran kasaran. Teter jajaten ieu teh. Alhoda karasa atuh. Munur ada munur ya. Tah, saur Gusti Batara di kidul teh aya gajah. Belah kidul, heeh. Laki dua ada gajah. Jual gitu. La ilaha illallah. Tong mana karep we teh nyong. Eta gajah teh saru ngaranna teh jeung anakna Dorna Aicing anak Dorna saha? Cing. Banowati. Jauh-jauh tuh ke Bandung. Ini hayang gebuga aing. Anak Dorna teh Citra Yuda. Sararea ge apaleun anak komayana mah Dor ieu. Dorce. Ngaranna teh si anak Dorna Aswatama. Oh tah eta da pripoli. Aswatama. Swatama. Tabula kidul teh aya gajah ngaranna Aswatama. Dek dipaehan di Juragan Bima tangke bala tentara nyorowok di Bulak Kidul Aswatama gugur. Tah. Engke lamun Dorna datang ka Silaing amanat ieu mah. Kumaha cenah? Nanyakeun. Cepot saur Gusti Batara ieu. Kumaha ieu? Kumaha cenah? Lamun nanyakeun Dorna ka Silaing cenah meureun dawala ai si Cepot di mana ayeuna? Bejakeun dewek teh keur usaha gede teh. Bejakeun ke Cirebon gitu. Nya keur nyebarkeun KB. Kabeh. Naon KB teh kulawarga berencana. Ieu teh kumaha mun teu nyambung teh. Ya keur perang ngeceritakeun kabeh. Pokokna mah lamun nanyakeun cenah meureunna nya Aswatama paeh. Bejakeun heueuh kitu. Kira ge sakitu tuh. Tak kitu pirage. Oh siap lah kade euy HP we. Minta digosipkeun Aswatama paeh. Sing sa. Aswatama gugur, acan. Oke. Gede kami udah teuing. Kuring mindeng kakidula kakakan kaliwa Beda hari geus umroh mah. menang mun lami tetepan sokata kasua-sua Aya naon? Dah, make gumujeng. Lumayan kumaha. Sugane bisa umroh ngadua kalian. Nya lamun pinu museum teh tadi umroh. Museum aing bakal pinu di aing teh bakal nyiptakeun museum jeung perpustakaan. Wah, beres teh cita-cita teh Bu. Bantuan ngalir ka aing. Wah, bantuan pasti Bu. Bakar ngalir. Dah-dahane. Wah, piduiteun unggul ya ieu mah. Piduiteun unggul euy. Paduli teuing ladang nipu ge. Ah, kan bae. Ladang ngahianat oge. Nu penting mah buncir we Nu keluarga. penting mah keur kapentingan aing ge supaya buncir heueuh. Kaparaban anak pemajikan. Urang mah kaji mumpung dina zaman kieu mah heueuh. Mumpung aya kesempatan ge nya. Sabab lamun teu kitu moal bebeunangan moal beunghar hirup teh. Moal sangsara mah dihina batur. Pokona mah anu penting mah asa ulah tina jalan bener we hirup mah. Dah. Jalan bener mah ada hese mah. Hese Hese rek ayana. batur. Hinge. Ayo kumpul. ngalah pecah jeung saeran diri wirana haji sidi nopendang amok sorangan Terima kasih. Ulah urang mah. Ulah naon? Ulah loba teuing pasea. Ulah. Usaha gedekeun. Hinge. Hege. Ulah.
Walah, eta waos mah. Batik dan anu mulia. Julangan. Ari Naon? Barcelona jeung MU teh iraha ieu. Kan tanggal 27. Tanggal 27. Aduh, mangkaning aing pemain inti. Aduh. Bisa teu main atuh yo. Aing teh si Messi. Si Ronald Messi teh ieu mah. Aduh, Lur. Wai, aja naon dah. Pokona anu penting urang mah hasil we cokotan pakarang pakakas urut perang heuh. Oh, eta we nu penting. Wah, kada teuing rame wisatawan ke ka museum aing. Oh, beres. Oh. Nu penting mah piduiteun we lah. Piduit teh ne paduli teuing tina jalan salah ge heuh. Ah, kan bahaya dan keur kieu malah. Kira cing geus. Batik dan anu mulia. Dan tulang tapi niat tidak buka podang ulah Wae ka dari ieu. kuat medang an kariwa Saileti temong kuda. Morena alah sahana Jika lebih panjang. Morena Aduh, meninggalis. sigaleti Menin cantik. kakakaskan bahasna Allah. Rambut tuh kika komplok gitu mah. Nginakeun abdi nona Igun. Beres nona Igun. Tawawas di Madrid. Wawas tapi kagak jeprit gitu. Dek munteun Menten naon. apan aya festival. Oh, padalangan. Festival sanes padalangan domba. Oh, Baru kana urang teu boga domba loba mun. kira kilo kontes sebenarnya teteh. Jaipongan sakedeung. Kilo kontes jeung Kang Oman Batu. Malakaka paling tangan. Pabalean. Pangaru. Sana cantikan pengarang kasayang muda. Padi dadang urmautia. Mual mutna. batik dan anu mulia dan tulang Nuhun ayi mugi cing paranjang yuswa cing balaleunghar. Sabangsuana. Ulah manayagan wae hirup teh. Sabangsuana tuh. tapi dia Aduh, kita wawas dengan jeprit. kuku pada ulah Punten, Di pelonge batur gigal teh. Dari maneh kunaon rerengkenekan wae bari jeung kayaan jempling. Kawas nu sarap. Nu ngendang nu naon. Bonge beureun. Bajarkeun teh nu ngendang pangna rerengkenekan ge da aing teh lain nu gelo. Kendang genah. Kena aya nu nabehan. Kendang aya nu nabeuhan di tukang. Biraku ekrak-ekrakan eueuh eta beuhan. Dararasaan mah sepi. Halo, dah. Hujan sote tadi si bolot.
kabina-bina teuing sia teh bolot. Sia bolot. Budak. Ai cenah mah TVRI Jawa Barat. Goblok. Nyaritakeun TV atuh. Cenah mah bakal diayakeun festival Padalangan. Sa Jawa Barat gawe bareng nyaeta DRI. Pepadi Jawa Barat jeung TPRI Bandung PPRI Jawa Barat. Gitu. Isuk. Nyaho aing ge his Jawa Barat. Lain jawab. Oh Jawa Barat his ulah jorang. Barat lain burut aing mah. Sana nyebut burut goblok. Jawa Barat. Jawa Barat. Lain jawab. Mudah-mudahan bae atuh seniman seniwati Padalangan khususna nu aya di urang teh sing naek harkat darajatna ku ayana gawe bareng TPRI jeung Pepadi oge para dalang sadayana. Sadayana sa Jawa Barat. Nyaho aing oge para dalang. Cing ingat. Tetek dalang-dalang nu ti sa Jawa Barat teh jadi kontingen. Kontingen. Nyaho aing ge kontingen. Nah, mane mawawakana kondom. Goblok. Kan cerita gitu atuh. Kontingen. Kontingen. Lain kondom. Lain Kontingen. kontingen. Muncul bahasa nama Pak Sunda nama pamilon. Pamilon. Nyaho goblok pamilon. Nah Pak Udin ani mana? Direket teuing na moal nyambung atuh. Nyamung aing mah. Jawa jalan mau budak. Mawangi bulungannya. Wah, naon ka kaleret? Ya kapir ka dieu euy. Nganggap Yo kapir. kapir sia ka aing teh pugu-pugu. Lain nganggap kapir kakak naon ka cirina nya. Naon ka cirina tuh kayak nganggap kapir. Cara sholat saja. Beda. Hah? Beda teu make kerpus. Nah, ketinggalina kumaha eta tarang teu herang. Eta nyaan ieu jelema teh fanatik ieu. Apa nanti ke jelema Kang? Wah, dia sap. Wah, anjir. Ade. Boro dianggap enteng euy. Berat ya. Disangka euy. Woi, ya tak. Ya. Awas. Woi. Berat lawan teh ya. Woi. Cat ya kan. Woi. Nah, sekali yuk. Aya nu ngadengungkeun di belah dicu. Aya nu Baru kana lain aing we. burukan nu ngarampok. Woi, dia kesap. Ya. Nawa ke kaleret teuing. Jara raya jelema teh. Pabaradogan. Dikirain lain aku. Dikirai. Woi, dia sapnya. Woi. Lamunya ka aing pangnenyokeun sate teh ngadengungkeun aing teh. Keun urang podaran ku aing lah. Beres ah. Baru kana lain aang urang. Buruk. Woi, dia. Woi, au. Ole. Woi, iya, woi. Woi. Iya, yo. Iya. Kakara penting ayeuna eleh tah si goblok. Kunaon teh.
maksud teh. Kunaon sih kan pondok sebelah tuh. Dan abdi teh tereleh gelut. Iya. Kakaraun penting aja nama mah. Tara abdi mah. Ai kitu nah ari ku Habib. Aduh, Nari ku tapi bele. di kumaha teh kan? Tahu tadi neme rogok ti corona we. Hah? Dirogok ti corona. Waduh, tapi kang ngagologor gitu. Mereka kumpurian. Boga gajah itu. Boga hutang. Gajah. Kan boga gajah nu tadi. Wala karep aja jewirna teh. Ada sia. Mi HP bibir aing. Apa bibir? Mi HP bibir. Wah. Nu abdi ge geus kana teuing. Ada sia kadieu. Sawios di dieu ya. Aya kasih. Nonyok aing geus. Aya kasieun. Lamun dorna diparengkeun amprok jeung si Cepot. Nonyok abdi ulah. Ulah. Sudah kan pakai congkoh musuh udah. Jelema teh yang kabinasa we nih nama. Lamun nanyakeun, kade sesing pasti dina ragot perang kieu dorna pasti bakal mawa bandera bodas. Cing inget maneh, cinyaho maneh kana pelaturan ieu perang di mana aya nu mawa bandera bodas eta ulah diganggu, Ulah diminasa. ulah ditandasa. Ade. Padahal nya hayang menang mah bala tentara teh bawa bandera bodas. Geus deukeut rak-rakeun gejos ka musuhna. Ada lain deui licik eta mah. Licik teu teu licik mah moal meunang zaman kiwari mah. Kumaha we caranya? Da si eta mah ya kitu wae. Aya pelaturan naon ge Kang. Gitu kan. Pot di mana nanyakeun cenah mun nahanya aswata bapae. Tumuhun abdi ge teh si wartosan ku Gusti Batara. Ih mun ngomong atuh sia. Geus kitu atuh. Nah, meuni moal pajang catur meureun. Naon atuh ari Akang? Naon aduh. Dewasa meureun dibawa mah. Kena wae baledogan aing nya. Teuing pas wae si eta mah babaledogan mah. Terus sina nah tah. Teu beunang euy. Aduh, oh sina ngagejeli ka anak. Naon? Aduh bieu. Kade Kang. Nanaonan teh. Aing mah nawi teh sanes dukun. Kita kabatur teh si eta mah. Adei. Naon Akang make gagaro segala lah. Hebatna Gusti Batara Kresna luar biasa. Wah, jenius Akang teh mah tuh. Jenius Moal ge Abong disebut Batara, artina Batara teh nyaeta pinter, pinter, moal ge gelar Batara. pinter dina sagala rupana, Ngatur siasat teh. Ngatur sagala rupa pasoalan teu aya anu rengse. beres ku anjeunna mah. Lamun otak dewek cara Gusti Batara Kresna, Wah, geus boga Akang banjai. bagja. Akang otak. Heunya tak kitu akibat naon cing? Naon Akang teh teh? Akibat kudu jadi inung bapa dewek teh lain inung bapa nu salah. Akang Dewekna we meureun nu bedegong. teu sumanget bedegong. Dina mangsa baheula ngulik pangarti neangan pangabisa nyusun ilmu. Dalam mun Akang pinter mah mah ngomongan teh. Moal jadi pangaripu. Da loba pisan geuning anak bapa teh. Putra-putra bapak mah seueur. Oh. Komo lamun ningal kaayaan Kurawa Sumohon. eta ngajara ragona, Wah, palolontongna Kang. artina eta teh teu kadidik rohanina, teu kadidik jasmanina, Oh, keteng. ngan ukur dipepene ku haliah dunya wungkul. Sumohon eta. Abok Eta we naon Kang? sakalian titah salat, Naon Kang? kalah main keleci we der parasea. Bener. Komo teh Aduh, ampun Gusti nu Maha Agung. komo teh Yuda dititah ku salat teh. Pan ari Pandawa mah kulantaran meureun putrana Gusti Panu Suwargi, kulantaran sakedik kaurus kadidik rohanina, kadidik jasmanina. Kagero Akang. Keur majalmi. Ai Kurawa
Wah, Prabu Dastarata cacak eta teh teu nempo panonna teh teu ningali nepi ka riab anakna teh 100 heeh komo cacak teu nempo teh teu ningali komo lamun neuleuh meureun teh 1000 maka tah di dieu pentingna euy kulawarga berencana nya heuh katenna eta pentingna nu mata kerahkeun ku sararea urang pigawe sungguh pancen rahayat dina program KB teh heuh oh katenna Kang teh teh kudu sabenerna mah ararasup KB teh ih supaya sabab sejak tingali we ku lobana teh jelema teh itu euy lapangan kerja nya heureut Kang heureut heureut jelema beuki loba akhirna kaituna tensi kriminalitas oge ngaronjat ngaronjat eta pengangguran loba burukan teh kumaha carana pikeun ngawujudkeun keluarga kecil bahagia sejahtera kumaha teh Kang cerdas mampu beres nyieun tindakan anu tepat efektif tur efisien efisien dewe bisa nya euy percaya Kang mah efisien jeung ulet ulat bener bener Kang apan meureunnan urang teh sagancangna pisan kudu bisa ngungkulan kaayaan anu walurat walurat bener tadi dia pentingna euy puguh hari Kang cukup anak teh 2 palingnya 2 we sedang ulah cara Pak Asep Sunanar anakna Riab ulah Kang aduh ampun ngaripuhkeun teh euy eta Kang indung bapa kabunyang ganying akhirna teh pan indung bapa teh teu sararehat ka ituna secara teh rehat ha teu saimbang jeung usaha makomo Kang teu saimbang jeung usahana balalang krut teh aya meureun baka rupa-rupa kejadian meureun nantina loba teh anak teh heuh nu kaalaman mata kedah di KB teh kitu murukan teh direncanakeun ya bulan bunga poe eta dewek ngagotongan mayit ulah kitu Kang eueuh deui batur dewek jeung Pak Haji Sidik we ku dewek dibawa ya Haji Sidik we teh mau murukan teh mang di Jatijono cing teh Pak Haji Sidik bantuan ngagotong mayit nya untung tepang perangan untung keras ngagotong nu tararatu nu semplak tak-takna nu maot papuguh Eta nu deui aya nu pae mah geus teu kaitung deui ieu mah ieu anu can maot nu sakarat nya nu sakarat Heuh. hi rupa-rupa eta pelbah sakarat hei kumaha Kang kumaha gumantung meureun karesepna keur cager katenan kumaha dina amal-amalan eta keur sakarat leungeun teh kitu we kanya kumaha teh Kang naon meureun teh keur cager teh resep gapleh bener aduh ampun Mantap turunan rupa-rupa nu sakarat teh nya Kang nya lu rupa-rupa eta nu sakarat kumaha aya nu kikituan we kanya naon teh tadi goreng meureunnan keur hirupna teh resep nyaron patak teh sudi jadi tukang saron teh kitu dah heeh ada rupa-rupa aya nu keur sakarat Allahu Akbar Saha tadi kana. resep salat teh leuh kita maka alah jalmi soleh nu matak beuki dieu beuki sadar urang teh sararea teh calon neraka jeung calon surga tenang Kang kabeh oge canjara radi sanjara boh ka radi neraka boh ka sawarga nya kumantung urangna kumantung ka urangna benar model kamari nyalonkeun urang legislatif nya kumaha Kang eta karunya kanu teu jara radi jadi aya sawareh anu garelo aya stres Kang aya nu ngagantung maneh stres beureun euy stres teh aya nu geus barang beres sejadah ka masjid aya PTL dicokotan deui teh mah aduh ampun lain kabina-bina Kang nya meureun asa ku kabina-bina teuing ta eta meureun ubudunya teh modalna menang injeum artina ubudunya teh nyaeta ngan dunya we wungkul di pikiran teh eta meureun bener Kang padahal lamun ditinggal kana sawatawis kaayaan urang salaku manusia yen hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana sumuhun eta teh emut kadinya da moal langgeng saliwat Kang ayeuna nu diudag-udag ka pangkatan kadudukan bari jeung hirupna teu iman
cenah geuningan cikolot teh mah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas paedahna hirup tanpa dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa. Sumohon. Aing loba jadi beurit. Watir Kang. Doana we teu sararea Amin da ieu perang teh waktu balitungan lamun teu kieu meureun moal aya panustrunganana. Wah. Getrengna Pandawa jeung Kurawa teh Sumohon. dan tetep meureun kudu aya balitungan. Balitungan. Tah di dieu meureun bedana manusia jeung sato teh. Oh kitu Akang. Ari sato. Seperti anjing buduk di jarian paehna teh nganukur samet bilatungan, Sumohon. tapi jelema mah sajabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Sumohon. Heeh. Benten eta Kang. Ya, Kang. komplit geuning ieu teh Bapak Gubernur aya. Sadayana Kang ngariung. Alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung ditepangkeun sareng Bapak urang Bapak Jawa Barat. Bapak Jawa Barat, Pak Gubernur, Nya. Salaku Ais Pangampih Jawa Barat. Bapak Ahmad Heriawan teh leres. Dina zaman modern kiwari dewek boga Ais Pangampih. Doh, anu merhatikeun kana Sataun ge acan. Ate acan. Dina ngabdikeun diri ka negeri sabaraga ka negara doana we sajabada ti doa teh pangrojong ti urang sararea. Sumohon, da urang Heuh da eta mah geus dijadikeun ku pangeran mana kieu oge. Sumohon, da urang wargana, Da tugas urang mah kapan kitu sadayana we puji kagungan Allah. Sumohon eta Kang daya deui. Abeh kaurus ieu alam aya ku saling puji mah heuh. Ame kagero halinana. Hah? Ame kagero. Ngadoa lain ka Bapak Gubernur wungku ka sararea oge da dewek oge meureun pamimpin aya di imah mah. Sumohon, pamimpin rumah tangga di imah. Jadi kasya kabeh pamimpin gitu da kabeh kadunya ku pangeran teh aya ngaran-ngaran manusia mah jadi khalifah. Khalifah, tenang. Ai Sanajan keur sorangan urang teh pan mimpin diri meureun mimpin panon. Ceuk kolot teh mah ulah sadeuleu-deuleuna lamun lain deuleueunana. eta Berak nganung harti meureun urang oge pamimpin. Aya ngaran-ngaran pamimpin teh meureun nya kudu jadi desainer, Laras, desainer, jadi ahli, ahli, tenang. ngarang-ngarang ngabangun kahirupan masyarakat bangsa tur negara Laras, anu didasarkan ku agama jeung budaya eta utamina budaya Pancasila Pancasila we lumatak urang di mana ta demokrasi teh di dieu Kumaha? urang salaku rakyat bisa vokal pek nyarita marek nepi ka pelbah mana oge sing nepi ka beura ge pek wae. nepi ka peuyeeh oge teh nanaon nyalurkeun aspirasi mah hak eta mah Laras hak. ngan anu penting urang teh meureunan anu demokratis Pancasilais. Eta demokratis. Naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang. Yang bener. Heeh. Ai Tak kitu euy. ai cicing dina real teh kitu. Balik deui kana jalan carita. Kumaha mangga Kang. Ayeuna anu jadi senopati ti pihak Kurawa teh nu dipercaya nyata Dorna. Wah, sesepuh eta mah kuan wah dipikasegan ku Kahayang dewek teh ti pihak Amarta anu ngajadikeun senopati teh dewek. Oh. Da Dorna mah ti bubudak ka sieuna teh ku dewek. Sieun dijual senalna meureun teh mah. Ku Akang sieun teh. Ka sieuna teh ku dewek naon cing ka sieuna? Nah, kunaon sieun Sieun dicet. Heeh, tapi beneran aya. Guru na juragan pangaulaan jadi Wah, guru sararea. guru Pandawa, guru Kurawa. Guru sararea ayep mah. Bener saktina mah luar biasa Dorna teh wah mentangkeun panah teh tong borok dikeceng teu dikeceng oge pirakukeunna. Makan jago-jagoana bener. Nya Nah eta Dorna. eta cenah ajeunna teh Sirweda dan Nurweda Sri Nurweda. Oh, eta Tepat kada sasaran lamun tumuk tembak teh. Oh, percaya kasohor itu makna-makna mah. Kaceluk ka kandang ewu kalau ka kajana pria kajamparing angin-angin ka koncara mancanagara. Wah. Dorna teh sakti dina mentangkeun panah. Pada apalun kadinya mah bulan. Tara misleuk eta we bareto Kumaha Kang? bal dina jero sumur Nya kumaha? henteu ku panah nyabutan dom-doman Dah. cep Disambung-sambungkeun nya. hiji dom-doman teh ka sumur teh plak Pas. balungkeun ti luhur pas Pas teh. eta anu aneh namahkeun ku nu kahiji eta nu kadua Kumaha nu kadua Kang? nu kadua cep keuna kana buntut dom-doman deui Woloh jadi napal. cep 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 cep, cep
copot teh ka luhur surak atuh tidinya mimitina jadi guru sadarea teh mimiti sohor teh tidinya mah. padahal lamun diukur kana kitu dorna oge ti dewek teh Eta teh menang ilmu kitu teh ngan dewek mah teu dibeja-beja mung sohor mung loba duit mung aing mah mung loba mung boga murid mung teu ngamuridkeun loba duit jeung ulah leheung lamun ka aing murid teh marulang barang tarima kirim. marulang tarima nya Kang malurang tarima ieu mah lain kalah ngaringkid teh aing teh Sakalian ngirim belut oke tidinya akan cacaduan ngamuridkeun teh mah di dieu muridnya naon Kang urang mah urang jadi sahabat teh jadi sahabat we urang saling bejaan cirina manusia teh di dinya ai cirina manusia teh nyaeta anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan mun teu kitu rametuk bener eta Hah? cirina manusia teh eta Kang watak urang saling bejaan sanajan urang geus kolot kieu dibejaan ku sahanapeun ai sahanapeun umurna Ya. sahanapeun ai luhurna ilmu gugu buku ulah gengsi urang mah ulah gengsi da ilmu teh mah ngaranna ge da jajadian pangeran kabeh oge lain hinaeun sanes Kang Nya. pujieun we urang mah tak kitu euy sae Kang da sanajan bari kieu dewek henteu diangkat jadi senopati ai ka lapangan maka tegak kursi tara sok milu we deungeulan jelema hiji dua we mah hiji dua mah pihak musuh lain dina ngewa boga rasa tanggung jawab ieu mah meminimalisasi tensi kriminalitas nya bikin memperkecil kejahatan ruang lingkup urang mah lain tak kitu da ai ditumpes maka kejahatan teh moal eueuh da jajadian anjeunna ngan urangna ulah ngewa wungkul ulah boga bisi manehna ngalakukeun jahat teh bisi proses dek eling rek proses hirupnya Kang Hah? proses hirup atuh didoakeun sih buru-buru areling heuh amin Kang amin pupeurieun dewek can pas elingna mudah-mudahan bener geus sugana pakai ya Kang gelar perang sinupit urang teh euy ayeuna Kang jeung Garuda Ngelayang walah wah tada teuing tanding eta dorna jeung muridna dahsyat teh perang teh Kang dahsyat ieu dahsyatnya perang teh di belah kaler di pihak Kurawa teh nyaeta Buris Rawa Buris Rawa Kang ayeuna lawana di pihak urang nyaeta Raden Padmanegara Setyaki Setyaki eta sarua di peneh tengah Senopati Juragan Arjuna Senopati Alit-alit Kenca Katuhu Dresda Jumena leres sareng Sirikadi Milu kiru eta pejuang eta Gusti wanita Sirikadi sanajan bari istri kumaha Kang eta nyawan berjuang eta tega ngorbankeun dirina hayang hancur medan tempur perlayaan di medan Danalaga eta wilujeng kaum ibu kaum ibu berjuang teh bener mah ta eta meureunnan di mana istri milu tanggung jawab kana kepentingan boh negara boh bangsa ieu disebut Eman Sulaiman emansipasi eta naon emansipasi ya. Lain emansipasi emansipasi hor geus digenti nah ngos kamari bener dijadikeun ge alhamdulillah euy aya sesepuh TVRI di Jakarta di Jakarta Bapak direkturna nuhun Sumut kalungguhan ya Kang atuh cenah ieu di TVRI Bandung urang teh sasatna bubuka dina kan bayang Festival Wayang Golek sa-Jawa Barat Jawa kan bayang ya Kang gawe bareng nyaeta Pepadi Jawa Barat sareng TVRI Jawa Barat TPRI Jawa Barat gawitan kaping enjingnya 25 enjing Kang ngawilujengkeun ka barudak anu jadi pamilon Ngiring heuh kan. pek cing aralus ngiring tanang barudak pake kasempetan ayana ayeuna festival teh sok digawe palus-alus palus-alus tararandang kayaknya kesempatan ya teh ieu teh budaya urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang tadi oge pan Bapak Gubernur teh kitu pan martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana bener mun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana heuh eta Kang da kitu sagala heun atuh sugane engke patanang-patanang teh anu hasil menang kadeudeuh ti Bapak Gubernur tenan hah laras Kang boh KTP RI ieu Jawa Barat boh ka Pepadi boh ka Paradalang nya tenan tak urang teh sararea Paradalang teh kudu sanggup
maggelarkeun wayang salaku media nepikeun aspirasi rakyat ke pemerintah, nepikeun program pemerintah ka masyarakat. Masyarakat. Urang teh seolah-olah dalang teh fasilitator. Fasilitator. Benar. Da kitu sok sadaya. Ngan omat eta hate ulah goreng. Ulah kiruh hate teh. Saur Bapak Sidik Amin teh artinya ti pajagalan. Kumaha Kang? Qad aflaha man jakaha. Anu katepi ku dewek dan dewek nu beja da tidinya. Kumaha Artina teh bagja pisan keur jelema anu geus bisa nyucikeun hatena. hatena ngabersihkeun hatena bener. Ditemak deui ku salah sawios hadis. Hadis kumaha? Hoerunas anfa'u minanas. Kumaha teh? Jadi panghade-hadena jelema anu aya gunana keur ka jelema deui. Tah eta bener. Tak kitu euy, saling we dina waktu anu heuh. Oh, eta Kang, salin hampura, salin Alhamdulillah wa syukrulillah. Mudah-mudahan bae barudak lancar dina enggoning jadi pamilon. Amin. Oh aya 20 leuwihnya. 20 langkung. Pamilon. 20 langkung. Heeh, baik didoakeun. Atuh Amin. ka para yuri wilujeng. Wilujeng para yuri kulan. Atuh Papadi oge Bapak Caca. Pak Caca urukan Pak Kang Uu ka dieu. Pak Uu ka dieu. Atuh cenah Bapak Wali Kota Bandung. Pak Dadar Rosada. Bapak Dada Rosada didoakeun cing panjang yuswana jeung Amin. panjang jabatanana. Amin, Kang. Amin. Cing nereke jabatanana. Amin. Sukane. Anu nyaah kana seni teh ka urang Kang Uu Kang Dada oge. Nya merhatikeun ke seni teh. Mudah-mudahan we panjang yuswanya. Amin, Kang. Amin. Ya kitu euy. Kade sanajan ayeuna kaayaan keur perang ieu di kemah-kemah mikeun runtah ulah di mana wae. Ulah di mana sokna urang mah. Daya tempatna. Bisi mikeun kuntung tak komo eta kuntung teh kadupak angin anu hurung keneh asup ka kemah. Bisa kahuruan. Jelegu rek kahuruan. Pan rugi Mun di sareng kota Bandung teh mameureunan ciptakeun kota anu bersih, bersih. Anu nyaman, anu nyaman. berhijau urukan teh. Hah? Berhijau. Komo deui panket 2011 mah urang teh jadi tuan rumah festival wayang sa-Indonesia. Indonesia. Wah, hebat. Wah di dieu Kang beres. Hebat. Komo deui kapan kesenian wayang teh di Indonesia geus diakui ku Benar. dunia, ku UNESCO. Aya sumbangan pan sataun sakali mah keur wayang Keur sa-Indonesia. wayang. Sanajan bari dewek can narima. Dan baik teh di mana nyangsangna. Tara cair gini Kang ke urang. Heeh. Da eta we cekolot cenah. Masyarakat Indonesia Kumaha Kang? kabeh ti mimiti pamimpin nepi ka rakyatna kudu mararandi di pancuran Talaga Arum. Doh, aku kumaha teteh hartosna Kang? Meureun kulantaran kaayaan loba kejadian kieu teh kulantaran urang teh cadu mandi. Cadu mandi tawa di mana? Hah? Cadu. Naon sababna henteu mararandi sabab eta pancuranna loba nu menet. Nemenet da eta jadi teu ngocor. Teu ngocor, teu nyalur. Nah, jadi mah teu bisa mandi. Kadang-kadang raskin oge dibagikeun teh ka barayana we wungkul kanu wawuh. Bener. Heeh. Anu hak. Tah ieu teh seolah-olah dipenet ieu teh rejeki ti luhur ke rakyat teh. Can BL. Loba dipengkolkeun. Can BLT di parenet mah. Can BLT ti dituna mah mulus datang ka handap rada lieur. Rada disebitan Heeh. teh. Urangna cing gablek pucus deui. Kumaha Dibere gas dijual deui. Wah, geus serba salah hirup teh di dunya. serba salah Kang. Hah? Diperhatikan ku pemerintah teh dijual gitu kan. Hah, rupa-rupa. Hah? Aing geus dijual inget deui kana gas teh meuli Si deui. keneh urang pan ayeuna nya eta naon kamari teh? Pesta demokrasi. Demokratik tingkat legislatif Kang. Legislatif ngadoakeun kanu tos sejarah radi. Bener. Kanu acan atukeun ada tahun kege aya deui. Aya deui. Kang. Tingkatkeun ilmu, tingkatkeun pengetahuan kumaha carana. Bener. Hah? Heuh doakeun kanu marareunang teh kanu parantos mareunang gitu. Doakeun ulah cara anu geus-geus. Geusnya. Jadi dibeurit. Ulah nu geus. Lain ai kabeh mah ngan aya Aya oknum. di antarana oknum-oknum da di dunya mah kitu wae euy. Oknum Dina aya. sagala rupa pasoalan oge aya oknumna. Hah? Oknum wakil rakyat. Tadi dia perlu disterilkeun teh. Bener. Hah? Ngan aduh aing mun asa rawing ceuli. Wah, asa kabentar gelap Akang.
eta tukang mariksa tukang newakan nu korupsi ayeuna terlibat di maehan batur Meni asa kulebar Kang. kacida atuh ke bangsa urang ayeuna Nah rupa-rupa Kang. nu mata kanu geus nu akeun ulah cara anu geus sawareh mah geuningan ngantor oge ning ka DPR teh satahun sakali datangna oge Aya teh ai gaji pada gemleng heeh aya teh jelema nu kitu gaji we da sarua jeung korupsi teh sarua. ai gawe eueuh Eueuh. Aya Ya. digawe nunutan geuningan. aya oge geuning aya rapat-rapat atawa sidang paripurna teh ngadaon hees ini ngacai Kacai. naraya teh rek ngawakilkeun ngacai hah Reka rees mah geus rimahnya Kang bener. heeh alah heeh kitu teh euy ti deweknya Om nuhun Kang ah. sing inget nilai-nilai juang teh urang gedurkeun deui dina dada teh Sing nyangkaru. sing era ku para pejuang urang dina mangsa nyokot kemerdekaan tina tangan jajahan Bener eta Kang. lain ngarebut nyokot Nyokot lain urang nu direbut mah bener. Ku penjajah bener. Urang nu toh ngarebut. pati jiwa raga heh nyawa kadiekeun kasalamatan negara jeung bangsa saur Gusti Batara Kresna tadi Kumaha Kang? nilai juang teh di dinya gedurkeun Gedurkeun. tak berjuang dina alam merdeka mah engke kumayar pajak oge eta teh pejuang Pejuang. daek bebersih oge eta teh pejuang Sami. artina ngeusi kemerdekaan Bener. lain perang wae bajuang teh heuh Bener. Lain perang da urang mah nempo runtah di kota teh muni kesal sanajan keur numpak mobil eureun eureun. gitu Da urang- cokot runtah teh tunda dina tempatna Da berjuang di alam merdeka urang mah yeuna mah. da baheula mah baheula heueuh eta beunang teh ku penjajah eta pejuang urang blus kana obag ngararingku ke dina obag Da obak. nya jadi tahanan politik jadi Heeh. salangsara Kalangsara. jegur merdeka alhamdulillah penjajah bisa kausir Kausir. eta pejuang urang anu dihukum anu dipangbuyan Bakang. kala luar bararegang tapi pada ngahormat jadikeun pejabat baheula mah teu Teu da tina berjuang. baheula mah da dibui heula jadi pejabat teh ayeuna mah jadi pejabat heula tuluy dibui Dibui. panti balik teh lebar heuh Da teu ngarasa berjuang atuh tadi. heuh aya teh teh jelema nu kitu aya Aya. henteu ai kabeh mah sudah kumaha cepos yang ngomong teh muni kaluwihan teh kumaha lamun aya nu kasinggung sabodo teh tong bodo kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing teh heuh Ulah tarik teuing bisa anu maehan lain naon. naon Ulah tarik teuing nyarita teh bisa anu newak kulit dipaehan akang rek ka mana da abdi butuh keneh ku akang teh. oh dewek ku si anu maehan Heeh. atau ngarepotkeun kitu da teh dipaehan ku sia ge bakal modar aing mah Lain mang power gede kan. heuh alah ya Kang. alhamdulillah nilai aduh Oh rempek Kang. bagja teuing Para dalang ka dari ieu nu bade tanang teh Kang. para dalang aya Oh iya berupa. Yuri Yuri. aduh kula warga besar Pepadi Kabupaten Jawa Barat nuhun anu ti Jakarta ge aya Pepadi ti Jakarta di Semua. pusat alhamdulillah tah kieu kitu Aya. nu matak ulah di pararanet oge rezeki keur seniman anu dihandap teh kieu ye Sing aya khawatir gitu. sing aya khawatir heeh Bener Kang. ulah seueuh sorangan hirup teh Ulah boncenang sorangan. da eta atuh da aing geus narima duit aing teu percayana teh di dinya teh lah Loba suksok loba dinya teu percayana teh aing geus aya duit geratan sok sewang-sewang gitu teh masing-masing tara ingat ge mah. aya digawe berjuang kudu babarengan aya datang duit geura sewang-sewang jara rumput Jata kitu aya can datang Heeh. duit sararea teh teh. baru kadang moal ngait kana ti korong mun nya Pasti. diparabkeun teh ka anak pamajikanana teh duit ladang basila sarua we jeung diracun teh anak pamajikan teh Sarua jeung di baruang Kang. sarua jeung di baruang nu matak mi HP euy teu samat aya nu heuh kitu sate dumeh we aing tereh pae Ulah. Kujung tereh pae segala. ieu karunya si Asep Sunandar geus kolot Atukeun bae 20. garepek mikir ku si lain Ai pae mah bakal. geus 54 tahun bayangkeun umurna sakedeung deui Ya ai. lamun umurna 200 tahun kali sabarap tahun deui geus Eta sing pajaknya Kang. Pinter gitu.